Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Batak cekolot baheula badi imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rizkina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebatnya sak mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit bah beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dengan hikmat nah kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos kitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mah teh lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kan nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui semeng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut sing ada udah dipehan bari kula awas eta cucurut ta beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu legis men wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung wadua lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ieu mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut beurit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha beurit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya ge Syekh Nawawi tah mah Syekh Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun carita ti awal kan panjang ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon deuk kitu naon garang-garana deuk nyita kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail
ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai di Mekah ngan aslina di Banten. Masya Allah, pohara jasa. Datanglah ke Mesir, ternyata rame di Mesir teh. Kaget saya Nawawi disambut ku kabehan. Ngan ti jauh kene. Cek saya Nawawi teh, wah asana ieu kajian ku kumaha ieu dek aya permasalahan bahasul masail. Jubah saya Nawawi dibuka. Dibikin tah ka hadamna. Ieu pakai jubah aing. Ya pakai geus ngomong. Datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan. Wow, eta nu disambut mah. Saya Nawawi na di tukang bae. Tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan. Ngomong jasa sia. Atunya nah, pohara jasa. Masya Allah. Tungtungna mah hadamna nu jadi kiai. Oh, atuh diajeng-ajeng segala rupa. Saya Nawawi mah nyempot bae kiai di tukang nana. Seri bae saya Nawawi teh. Dihormat segala naon. Jangan lagi empot-empotan ngene saya. Ya jadi kos dia tuh cek teh ieu. Saya bae lanan. Embung kanyahoan. Urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada. Aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Wow. Eleh roda Vespa mah. Jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beulana. Saya Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh ge gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna eta lain lalagaan heuh pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cek cenah aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi kos kieu teh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kajahoan ya sarieu bae kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kapiting mah haram teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil, ai kapiting kos kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu. Cokot set ieu kapiting. Ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Syekh Ki Holil nama. Jadi jang contoh doang. Eta kabeh ulama ulun bisa ngomong. Ki Holil pun bisa nama cenah eta. Dikelek timbul rajungan lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nya nama boro-boro rajungan cacing teh jadi nya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi
bubuahan yang ada ini mah belum seberapa. Ada bubuahan yang unik di Indonesia mah. Apa itu Nawawi? Cokot dikelek. Rambutan. Iki. Ya Allah, ya Rabbi kabeh kaget. Tangkal rambutan dikelek. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu disokot dieu. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge malalotot we kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang. Daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot ti dia di beuteung. Kadu. Iya, ti Rumingkang cekna ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi. Pohara jasa pan. Masya Allah, kunaon eta bisa gitu? Nang riyadhah. Geus jadi ahli Allah manaon bege. Kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana aing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar bege moal getihan bisa. Bisa tambah lain kudu kos kitu teh mah. Kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah nah. Ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur. Setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina. Jang naon ieu dibere kitab Taurat ku Gusti Allah. Jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ulah kaluar ti kitab Taurat. Kos urang kuari ulah kaluar ti kitab Al-Qur'anul Karim. Ketika urang kaluar ti Al-Qur'anul Karim, kuari mah moal nanaon? Deuleu engke di akhirat. Anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim, rasakeun engke di akhirat. Rasakan ke di akhirat kuari mah oke baik iya baik tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim. Nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe. 30 peting teh maksudna nu kallimuhu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa hiya Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pas somaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihib lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak maka susur maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa. Masya Allah madak kita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi arba'in lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe
geus boga Lailatul Qadar. Asal puasana model tadi. Puasa nu bebeneran, bukana korban cukup hiji bae. Bu nginumna sasiripit besat beres. Saur korma hiji nginum sasiripit. Sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep. Tanya ku pamajikanna ka haji, ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang, ieu emang hayang naon? Hayang Lailatul Qadar. Coba hudang teu kuat. Atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar, ieu mah bakalna dikubur. Kos kieu mah ka haji maksakeun teh. Huapan atuh aing Gusti ya. Dihuapan ku pamajikanna. Oh iya orang Lailatul Qadar ieu cek. Teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat. Ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat. Dibere kuat ku Allah, emang awak urang nu sanu Allah. Cak Gusti Allah teh hais manusia. Awak teh nang nyieun aing lain nu sia, ulah dialku ku sia. Lantaran yang nyieun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing. Urus ku sia awak. Kulo dahar sia. Wasrobu inuman kusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat. Ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulah mabok bae. Kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejlig karung goni ya kerjasian datang kata rawai ke kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat tahun teu ya eta wal benang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kakuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda. Ieu mah norekat bae po ai peutingna bandeng di lembur. Illallah. Beuh ai dahar sanyiru. Mendingan dirantai tah mah torekat kos kitu mah. Atuh emang norekat kumaha aja. Lain la ilaha illallahna. Norekatna tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan. Ieu teh maksudna dengan salat. Berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar. Nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gagendap huapna geus doraka. Je kumaha gitu. Pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin. Lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat. Henteu sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi halal pan cara bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh di syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrobu wala tusrifu ketika deuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat. Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah nya roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg urang keneh dak euy aya keneh roti aya keneh dah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya keneh dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae dekat Allah apa lain dekat Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab dek menempuh hakikat atuh lain deui
pakaianana lain deui ketika can usul madahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli tarekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teu nabek jalur itu Masya Allah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanin Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deuk ka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beuteung sia beresan heula bau kambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing baueun dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke eueuh nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nujang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia fa atmamna bi ashri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang ka pagi bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten komo di Banten mambal aya tukang sao malulu mal bisa jeung intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia ikhlaskeun ka Gusti Allah kakarak intip tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras nu langsung neuleuh Baitullah anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan biasa ge aja aya sebagian nama manggihan terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar kamari ge orang Cilongok ieu beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bunga apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar di mana di Puri sangai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana maksudnya sih eta mah heran cenah kiai heran ngagenyai meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP na mah lain urang Cilongok lain mal aya urang Cilongok mah kos kitu moal male bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beteung bersihan kolbu geus puguh ai kolbu mah nabi berangkat wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berarti kan ka ditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha
maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem harun wa asli amrahum rarapi urusan-urusanannya kade. Di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelmana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin. Lamun pemerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah. Lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta. Lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kanyana ku ngakuran mege tak eta teh geus pemerintah henteu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirana siratu malik sia teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui ye kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu swacablakna ngomong sabodot teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodot teuing ka maji hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah ka ieu teh jadikeun nu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu yu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kula mah negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi bae hayo sia emangnya mah kitu bae ka aing mah ya teu tenang bae sabaraha taun sia hirup di alam dunia ieu teh tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia nggak dibejakeun bae ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun betak waktu sia hirup di dinya pemerintah
pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu sia sijing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pamarentah teh teu pernah ngabrantas eta pamarentah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ai asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pamarentah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho nya teu dibere bere geus saeutik aju siap pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu ye bang CD engke di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantep biasa aing geus mantep biasa geus lah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaut teuing nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan kitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah teu masalah tah urusannya anak tah mah di Banten asana satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan kritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu ngaranna henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitu Al-Qur'an ja ieu mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam Bupati mau ditanya agama mana? Weh, sama suruh saya turun Habib. Ya tuh neng gelisnya Islam saya. Wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati. Apun eta si neng deui bae. Neng deui bae eta. Eta ku poloan urang Pandeglang. Nu dipilih neng deui bae. Eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh. Nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu. Ulama ngan sakadar caritakeun doa. Buat ting di dia gak mau nasi neng, gue lagi milih. Iya. Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek, urang tinggal bersihan bagi hese jasa. Urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakatin. Nah naon mikiran batur sorangan bae ka Allah. Si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah. Kakak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di keluar sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah sorangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan wa qala Musa li akhihi Harun cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ukhlub ni maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamoal pakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat ma iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat nah iya bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab. Allahu
Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadai Nabi dugi kapoe moal ayadai Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam